Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang patepang deui sarenggang ari dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyeuneup judul Anak Titipan Siluman. Ayeuna teh nya mitra-mitra urang tamatkeun heula. Lalakon Anak Titipan Siluman dinten ena urang tamatkeun ke urang gentos deui ku cariyos anu enggal. Ngaturun ka mitra-mitra nu tos ngadukung kana ieu acara dongeng Sunda. Mitra-mitra sadayana kamari teh nyaeta nuju nyarioskeun tempat anu dianggo latihan ku Mang Saka nya di kadinya. Sepados teh nyangkolong ting kana waktos sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar atuh tempat urut Ki Geheng nyaeta urut Ki Buyut Geheng harita dipake keur ngalatih warga anu aya di dinya. Atuh di kampung Cihanjuang ayeuna mah jadi rame. Kuno lalatihan warga meni sarumangat pisan atoh kacida dilatih jurusku Mang Saka. Jeung dina narima didikan jeung atikan ti Mang Saka kacida sarumangatna. Ari anu rek lalatihan sok bari barang bawa kadinya teh aya anu mawahui sampo jago rupa-rupa we. Bari sakalian cenah keur ngopi lamun geus lalatihan teh ngarariung ngararopi. Jeung lain naon kan Mang Saka eueuh anu ngurus sok sanajan dijamin ku patua kampung. Mang Saka terus ngalatih warga anu aya di dinya pang-pang nama para pemuda jeung para pemudi. Jadi teu diwilah-wilah ku Mang Saka teh dina ngalatina teh awewe jeung lalaki ge sarua. Cag mitra-mitra Mang Saka anu keur ngalatih warga di kampung Cihanjuang urang teudeun heula, urang teudeun di haneuleuum sieum, urang tunda di Hanjuang siang. Ayeuna urang nyaritakeun Badar jeung Balung. Anu mawa nyaeta Wijana, anu saterusna awak Wijana dibawa ka hiji tempat. Eta tempat teh cukup geunaheun, nyaeta di palebah suku Gunung Halimun. Kabeneran di dinya aya saung leutik, tapi sok sanajan leutik eta saung teh weweg. Weweg gacida tihangna ge ku kai anu bararadag. Bubuhan di sakurilingna di dinya pinuh ku tangkal kai. Ari kentengna ku hateup. Alus keneh eta saung teh sigana mah urut baheula atawa tila aya nu ngadon reureuh di dinya. Anu saterusna Wijana digolerkeun di jero saung. Saterusna Badar notok urat-urat Wijana. Atuh sanggeusna ditotok getih anu kaluar tina baham Wijana teh ngadak-ngadak saat. Anu saterusna Badar ngadorongkeun dampaleungeunna kana tonggong Wijana. Kecilok tina baham Wijana kaluar getih hideung. Eta getih hideung teh cukup gede. Sigana mah urut tapak kakeunaan ku ajian getar jagat
nyaeta ajian Ki Buyut Geheng. Tapi sanggeusna kaluar eta getih nyaeta getih hideung dada Wijana karasa ngemplong. Sakang calikeun heula, istirahatkeun heula, kitu ceuk Badar. Ari-ari ta balung indit ti eta tempat anu maksudna mah rek neangan tuangeun nyaeta bubuahan. Keur Wijana jeung keur ngopi sarea we. Teu lila balung geus datang deui ka dinya bari mawa bubuahan. Wah eta bubuahan teh meuni sagala aya. Sokang dileueut heula ame jag-jag kana salira. Kitu ceuk balung. Oh, nuhun Jang, nuhun pisan. Kitu ceuk Wijana. Bari kituna teh nyokot eta buah-buahan teh terus dituang. Bener we eta bubuahan teh meuni ngeunah karasa. Kareueut amis tur matak seger kana awak. Pok Wijana ngamimitian nanya ka balung jeung Kak Badar. Ke hari ujang duaan saha? Oh Kang, nami abdi balung, ieu rai abdi namina Badar. Kieu ari lalakonna mah nganderek-dek balung nerangkeun atawa nyaritakeun ti mimiti baheula Aki Darma datang nyaeta kat imahna nyaeta ka kampung Dangder. Saur Aki Darma yen lamun hiji mangsa biiti nepikeun ka boga budak jeung lamun geus gede wayahna anterkeun ka Gunung Halimun. Tah senakang ayeuna rai abdi ieu Badar tos ageng malahan mah tos nampi elmu ti Aki Darma jeung ti Eyang Guru. Ari tujuanna mah supaya elmu Eyang Guru aya anu nuluykeun ulah nepikeun ka eueuh anu neruskeun kabeh ku balung diterangkeun. Abdi apa cenah ka Kang nyaka Kang Wijana nyaeta ti Aki Darma sareng ti Eyang Guru. Pokona mah kabeh diterangkeun malahan mah basa datangna ka tempat tarung nyaeta Wijana jeung Ki Buyut Geheng eta teh seolah-olah dibejaan ku Eyang Guru. Atuh ngadenge kitu Wijana meuni atoheun pisan. Ayeuna mah Wijana aya batur keur nuluykeun perjuangan dina ngaberantas kajahatan. Oh, nuhun atuh balung oge Badar. Ngan ayeuna mah kumaha? Urang nyieun paguron atuh. Urang ngadidik murid nyaeta murid anyar eta ge lamun balung jeung Badar satuju kitu ceuk Wijana. Oh mangga Kang, abdi mah satuju pisan pan kahoyong Eyang Guru gitu. Tapi di mananya Kang tempatna sareng naon nami pagurona kitu ceuk balung. Jalung geus we di dieu urang di dieu lah tempatna. Ya di dieu ge geunaheun bakal geunaheun di dieu ge nyieun paguron mah jeung kupas ieu di suku Gunung Halimun. Ari ngaran pagurona mah urang ngaranan we Paguron Wesi Aji kitu ceuk Wijana. Oh mohon mangga abdi manggiringan
ngiringan Kang kitu cek Balung. Atuh anu saterusna eta tempat mimiti dibebenah ku Wijana ku Balung jeung ku Badar. Nepikeun kaberes. Malahan kabeneran di dinya teh aya colobak. Aya colobaknya digedean dibersihan nyen pancuran. Nya eta cai ti gunung. Atuh ayeuna mah beuki lila beuki betah. Malahan masa saungana ge diromak digedean da ari sigede kitu mah leutik teuing. Cag Wijana Balung jeung Badar anu keur beberes nyen tempat nyaeta keur paguron. Ayeuna urang malikan deui ka Ki Buyut Geheng anu harita aya nu mawa. Ki Buyut Geheng dibawa ari eta anu mawa Ki Buyut Geheng teh nyaeta batur sapaguruanana anu ngaranna Ki Batrak. Harita basa Ki Buyut indit teh nyaeta ngabejaan ka lanceuk sapagurona. Yen cenah Kang kuring geus boga paguron wayahna akang kaditu. Kuring hayang kaulinan kunu jadi lanceuk. Nya ceuk Ki Batrak nya ke akang kaditu. Pasti cenah akang kaditu nuturkeun. Ngan pas Ki Batrak kaditu ningali Ki Buyut Geheng keur ngajoprak. Nyatu anu saterusna Ki Buyut Geheng dibawa ka paguron Ki Batrak. Sanggeusna Ki Batrak nepi ka paguron, gancang Ki Buyut Geheng maksudna mah diubaran, rek diubaran. Tapi Ki Buyut Geheng teu bisa kaubaran sabab akibat kakeunaan ku Wesi Aji jeung katibanan ku ajian Badar. Atuh Ki Buyut Geheng teu kasalamatkeun, titis tulisna nepikeun kadinya. Anu saterusna Ki Buyut Geheng dikuburkeun ku Ki Batrak dibantuan ku murid-muridna Ki Batrak. Ari Ki Batrak mah beda sifatna tapeatna jeung anu jadi dulur sapagurona nyaeta jeung Ki Buyut Geheng. Jeung ari Ki Batrak mah murid-muridna teh loba. Ki Batrak mah teu ieu ngawalkeun elmu. Ari anu hayang guguru ka manehna mah salilana ditarima, tara ieu ditolak. Beda jeung Ki Buyut Geheng pan embung ngamuridkeun elmu teh. Da amanat guruna Ki Batrak baheula alus pisan boh ka Ki Batrak boh ka Ki Buyut Geheng jeung kadulur sapagurona. Da paguro sadulur sapaguron Ki Batrak teh aya kana limanana. Ari Ki Batrak kadua, Ki Buyut Geheng kaopat. Tina anu limaan teh jeung beda-beda tina lima dulur sapaguron dina sifat jeung tabeatna. Ngan amanatna tinu jadi guruna Ki Batrak ieu ilmu teh kudu bisa dimangpaatkeun, kudu bisa berkembang welah kaditu nama. Tak Ki Batrak mah terus we narimaan murid. Ari Ki Buyut Geheng mah kasienan, sieun aya anu ngalindih. Ari harita mangsaka hampir 3 bulan aya di kampung Cihanjuang teh. Murid-muridna geus loba. Lain lalaki unggul anu lalatihan teh, tapi awewe ge beuki dieu beuki ngalobaan. Malahan mah aya anu kasang serem, aya anu bogeun ka mangsaka nyaeta ngaranna Nyi Odah. Nyi Odah katarik ati
kumangsaka sabab ningali perilaku mangsaka anu pikaresepen teu sombong teu ieu adigung adiguna. Dina ngalatina sabar pisan kanu kumaha-kumaha ge. Malahan mah Nyodah bebeja ka bapana yen manehna katarik ati ku mangsaka. Atuh bapana meni atoheun lamun anu jadi anakna mika hayang ka mangsaka eta anu dipenta tambah pan Nyodah teh ya ke di kampung mah geus cukup boga salaki mah da geus gede. Atuh bapa Nyodah anu ngaranna Mang Alju nepungan ka patua kampung. Hayang pangbejakeun maksudna mah nyaeta tujuan manehna yen nu jadi anakna hayang rumah tangga atawa coagna mah bogoh ka mangsaka. Atuh patua kampung meuni atoheun saupamana cenah Nyi Odah ngajodo ka mangsaka. Tangtuna mangsaka moal incah balilhan ti eta tempat. Eta panu dituju ku patua kampung mah. Dina hiji poe mangsaka keur ngobrol jeung patua kampung. Lain Mamang. Mamang. Teu aya minat boga pamajikan. Oh ya mah patua mananya we. Aya minat to, kitu cek patua kampung. Atuh patua are minat mah aya. Aya minat pisan. Da abdi ge hayang aya anu ngurus. Tapi saha atuh patua anu kersaeun ka abdi? Abdi mah jalmi taya kagableg lah cek kasarna mah taya kagaduh taya kaboga. Teu gaduh nanaon patua kitu cek mangsaka. Justru eta Bang. Patua terek ngajodokeun Mamang ka Nyi Odah. Nyi Odah mana are patua? Sanes Nyi Odah anu sok diajar jurus. Nya eta pisan, nya Nyi Odah eta murid mangsaka. Bener eta pisan anu biasa dilatih dengan ku Babang. Kumaha mun ka Nyi Odah? Daek tuh Mang, gitu cek patua. Mani teu sabar hayang geura menang jawaban ti mangsaka. Ari abdi mah Mang kersa, abdi mah kersa pisan patua, kersa. Mung ari Nyi Odahna kersaeun teu ka abdi, kitu cek mangsaka balik nanya. Justru eta Nyi Odah teh hayangeun ka Mamang. Wajarkeun teh resep cenah. Utara loba omongna. Malahan mah tadi Mang Aju datang ka dieu. Eta nanyakeun, naha cenah Mamang nyaeta mangsaka daekeun teu? Itu omonganna mah. Ari abdi mah kersa patua. Mung kan abdi teu gaduh artos biaya, teu gaduh artos hiji-hiji acan kanggo biaya nikah. Kitu cek mangsaka bari tungkul. Tenang, Mang. Tong loba pikiran masalah eta mah. Soal biaya keur kawin ku patua geus disiapkeun, tenang tong loba pikiran. Kitu cek patua. Ngarasa atoh yen mangsaka daekeun ka Nyi Odah. Tah euna patua
aya perula tapi bawa lila nya bawa lila sok we mamang di dieu lah kitu cek patua kampung. Bari anu saterusna patua kampung nuju ka imahna Mang Uju nyaeta arek ngabejakeun yen mangsaka daekeun ka Jioda. Atuh menang bejak kitu mah Mang Uju jeung Nyodah meuni bungaheun pisan. Malahan mah keur biaya kawin barudak patua cenah tong hariwangkeun. Gampang eta mah aya di kuring. Anu saterusna patua jeung Mang Aju badami nyaeta ngatur waktu keur ngawinkeun mangsaka jeung Nyodah. Nya ditangtukeun poe Salasa barudak cenah urang kawinkeun. Di poe eta mah meureun saminggu deui. Atuh persiapan mimiti diaya-ayakeun anu olahan. Anu mantuan loba pisan, anu nyieun itu, anu nyieun ieu. Anu marere keur biaya kawin mangsaka ti warga jeung ti murid-murid mangsaka loba pisan. Wah, kutuangeun mah jeung ku duit ngaleuya we. Dina peutingna pisukeunana mangsaka arek kawin harita keur ngariung keur persiapan nyaeta di imahna patua kampung. Anu keur olahan wah meni rame ribut. Anu nyieun bugis, anu nyieun itu nyieun ieu. Keur kitu aya anu luk salam. Sararea ngajawab. Si horeng eta teh Wijana Balung jeung Badar. Atuh ningali Wijana datang ka dinya mangsaka patua kampung meuni aratoheun. Wijana nepangkeun ieu cenah Balung jeung Badar anu basa nulungan abdi tea. Malahan mah Balung jeung Badar ieu teh cenah muridna Aki Darma sakaligus muridna Eyang Guru. Atoh kacida keur sararea malahan mat patua kampung bebeja ka Wijana ka Balung jeung ka Badar yen mangsaka rek kawin isukan. Ari kawinna nyaeta ka Nyi Odah. Atuh Wijana Balung jeung Badar meuni bungah kacida ngadenge yen mangsaka rek kawin. Mitra-mitra sadayana ieu carios dongeng Sunda anak-anak titipan siluman tamat dugi ka dieu. Kacarioskeun paguron Wusi Aji berkembangna teras mangsaka beres nikah kabungah sadayana tos teu tiasa kagambar kumaha bungahna sadayana. Mitra-mitra sadayana Kang Arit bade nganuhunkeun ka mitra-mitra anu salami ieu tos ngadorong kana acara dongeng. Mudah-mudahan kasayan mitra-mitra sana sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Bobot pangayon timang talajuk hapunten seueur kakiranganana tina salami ieu Kang Arit ngadongeng. Sakali deui hapunten bobilai nu kasabit nami nuju alit kasebat asma nu nuju dewasa ku ieu acara dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.